panas main terang kieu. Pusing kieu pala baby. Geus bisa diduruk ya, geus garing ya mah. Kenaon itu si Hoer? Aduh, caetik deui yeuh. Kumahanya 10 cm deui. Kumaha nyokot nanya. Jate gelo. Kenaon dirinya maneh? Lek, aya taraje teu. Urang ngerek kalah gedang. Jangke pasan. Naon maneh meta pamajikan ka urang? Buru atuh neangan taraje. Pamajikan san gelar bonteng. Ah, naon maneh kalau ka ngomong pamajikan. Nah jadi ngomong kana bonteng. Kalah ngalabun. Buru minjem taraje. Keur urang ngalah gedang jang engke masak. Kalah kana bonteng. Buru minta taraje bawa ka dieu. Ngarah menang gedang, geus capek urang ngegantung wae. Bonteng di mana atuh? Sudah di pasar wae. Jadi we seuneu turung hurung. Bonteng deui anu diomongkeun teh. Lain minta bonteng urang mah, kita pang mawakeun taraje me urang menang gedang. Nyen pigaweun wae si Waer mah aduh. Naon? Make taraje tanggal gedang panai kieu. Nya naon segala kudu make taraje tanggal gedang panai kieu. Urang geus minum amer euy. Gara-gara maneh jeung aing tuh hurung-hurung. Anjing hoream gua nu ngasia mah lieur anjing. Gara-gara sia jadi tuh hurung-hurung cenah aing. Teruskeun nginum amerna. Pasrah nginum amer mah wayah kieu teh. Gara engke bisa tibra sarena. Euy tadi ku si Alek urang bodo euy. Padahal gedang teh penek. Kalah minta taraje. Minum deui we amerna. Tempat teh kurang pas Erek kaharep heula urang merek neangan tempat anu tiis. Iya ya, mantap tempatna mah. Aduh, bergadang jangan bergadang kalau tiada artinya. Bergadang boleh saja kalau tiada artinya. Yuk urang ulin ka warungan yuk. Naon ulin ka walungan? Neang lauk. Maneh teu apa lagi keur PPKM, berarang beraktivitas. Pelajaran PPKN lin. Naon atuh maneh teh? PPKM teh kudu cicing di imah, kudu make masker. PPKM teh pelajaran lin. Ya lah, PPKM teh ulah ka mana-mana, beda jeung PPKN. Maneh salah sahurup oge mung ngelehan. Lain ngelehan. Beda sahurup gue maneh bisa digebugan ku batur, kudu ngarti maneh teh. Berarti mulai isuk urang kudu belajar. Belajar naon atuh geus kolot kitu mah nya belajar. Bergadang boleh saja kalau tiada artinya. Nek. Iya si Mang Waer naon kan keur mabok. Bergadang boleh saja. Bergadang boleh saja. Naon maneh ka dieu? Antarkeun urang deui mah yuk. Ayo atuh.
Iya kinu mabok anjing.